Aduh, nambah mana cenanya? Tadi di buana teh. Sampai di mana? Aduh. Teh. Naon ieu di dieu saha eta? Oh, di dieu teh. Naon? Naon eta teh kumaha? Naon? Perkawis eta. Naon ieu teh perkawis eta teh? Perkawis eta teh geuning nu abdi di pesen. Cau lain? Sanes. Naon tuh belecak-belecek teh pararuguh ngomong cing jelas ada pokok deui. Kumaha teh kungsi geuningan ka teteh teh, urang teh. Naon itu nya? Bulu eta teh geuning teh. Maneh kos teu pararuguh. Oh, da abdi mah serius eta. Anakmu urang mah kudu ngajual nu kitu patut kos nu. Ada mah atuh. Ai maneh aya anu Leuwih mah. lamun sakilo mah. Ada kudu nu awewe. Make kudu nu awewe da sarua meureun maneh oge kitu. Tapi lah digunting bulu baukna. Kantongan na plastik. Sia teu ceuk. Moal masa teh sopan we aya ngapan jeung maneh. Astagfirullah, di make teh sopan eta teh kamari hayang aya boga duit cenah. Pada urang mah teh dianggap bener kitu kitu mah. Nah, abdi mah bener serius. Itu taku bos. Sia teh nu aing ngagunul. Yang ke Prancis cenah eta teh. Gunul anu aing ngeueuhan sia teh. Sekolah nya kieu mah geus marolok. Nya duit. Oke mah nya deui. Neangan we anu ngora ulah datang di ka dieu nu kitu mah sanajan mah gari eueuhan kudu ngagunting coba dulu naon. Coba. Sia kunaha? Anu geus aku teu paruguh aing maneh nya. Aing mah serius eta mah kumaha? Basa bodoh teh teuing serius mah. Sagram teh 700.000 teh bulu bauk. Kan ari eueuhan sia teh kudu kumaha? Gubrak usah ke balik. Aing mah balik bisnis teh embung saya teh mah. Teu pararuguh. Aku teh boga bulu bauk. Teu boga aing ngagunul sia teh. Pararuguh sia teh. Di kamari sia mah asal ngabahas nu kitu patut we heran sia mah. Ih aing ada lamun lain ka lalaki da geus digebugan aku aing sia surat. Percaya jelema teh kudu kumaha nya aing mah. Mahal mangkilang eta. Aduh. Kudu ka mana deui ye nyangan bulu bauk ye. Bulu bauk awewe da euy teh. Bulu bauk lalaki mah teu laku. Karena bulu bauk lalaki mah kurang herang. Sia teh goblok jelema ngaco dasar sia. Kemana si entengnya? Aduh bahaya aing mah euy. Kamana cenah di tangan teh wae si eta teh. Aing mah. Teh. 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 Ye. Ah eta teh geruhan. Ye Kang saha? Tadinya geuning. Aduh. Aing teh. Di tangan. Bahaya aing teh. Naon ieu aya naon? Bahaya mana mah aing. Heueuh naon kitu na aya naon? Kudu ngilu eta jeung urang. Ngilu ka mana? Ka saung. Na aya naon? Pokona mah. Bahaya. Bahaya teh bahaya naon kudu mantau ka saungnya di dieu we ngomong. Ya mah bahaya paribasa. Na aya naon? Teu percaya si teh mah. Geus teu percaya ka didinya soalna mineng kitu teh. Ngomong geus kikituan emak-emak teu pararuguh itu mah sia mah. Geus nyaho we. Kumaha tuh perkara ieu teh? Sadar deui naon perkara naon. Lain perkara eta anu nginjem suuk kamari ini eta ka urang. Atunya ari masalah nginjem suuk mah nya engke dibayarna ku panen suuk deui pan urang ge keur sarua keur ngebon suuk. Lah ari kitu mah suuk mah aing mah sabaraha bulan, genep bulan suuk teh. Ada duit mah teu boga tuh, can boga duit. Cek urang aya nu ka saung jadi lunas. Nya arana mung teuing kudu ngajual diri mah sia teh.
sangkaan teh sok goreng bae. Mana naon atuh? Deui wati kitu maneh mah. Lah, nu penting mah tuh teh lunas. Penting sama bangun mabok, kan siapa mabok, meureun sia mah mabok, sia mah meureun sia teler bangunna sia mah. Aing Geus kitu mah. Saya. Teh narek naon atuh? Cek urang emang lunas. Lunas naon ngejual diri. Radis sia aing teh balik. Ciduk sia ada Goblok teh. Aduh, aing mah euy. Lepas. Jelema goblok paling basah. Eta pasti waktu itu ujungnya. Hari maneh yeuh. Meni badag ieu awak teh sia mah nya. Ih, aing mah euy. Cicing atuh cicing. Aing mah atuh. Badag demplon kieu ieu maneh yeuh. Demplon jeung saha? Demplon. Aduh, aing Sa mah. aku udah ditempoin mah. Aduh, hari mah. Ieu Naon teh ngomong jeung nu kitu? tingalikeun teh urang mah boga nu kieu, buat badag kieu. Ngerti mana boga nu kitu? Aya weh. Pagawean asal ngomong nu kitu. Enak teh galak. Ari masalah aya pagawean jeung henteu mana meureun eta teh ngilu urusan kana kahirupan urang. Tong kasinggungan atuh ieu mah kur ngomong kitu. Kudu sabodo eta ge da maneh ngan maksudnya. Nah, mani nu kitu ge dilalahun tinganan teu ngegel kitu. Nyamua tuh. Nya teh mun sakitu badak kitu. Kadinya pasti ngegel. Eta teh naon kadaharanana mani gede-gede teh. Kieu teh sia teh yang Lain eta botongna mani gede kitu. Atuh ieu masih banter. Rek Arek dikumahakeun eta. dijual kurang teh yang 3 juta teh. Saha? Kamari teh salaki eteh teh. Nawar kur 2,5 juta. Sanggup goblok duit di mana? Kamari nawar. Buka duit di mana maneh teh pagawean aja dong. Moal boga duit. Hayangeun teh. Jang nahaon, lain jang penciteun namun doma meureunnan bisa dijual deui. Sebenernya teuing eta mah meureun jang naon-naon mah. Kemana kitu teh? Harka itu rek kahareupan eta asa ngadenge ngomong sorangan. Oh, Penasaran ngomong sorangan di tempo heula jeung saha demplon nu kitu, sugan teh jeung awewe. Jeung awewe jeung saha deui majaluna lain awewena. Udah maneh mah teu laku tiba heula ge hirup sorangan jadi we sia teh ngingu. Jadi we sia mah ngingunu kitu, mata ke jelema jadi idangekeun jadi lalaki ulah ngingunu kitu wae neangan awewe hirup sorangan we sia mah. Para rubuh kitu mah jadi kana kahirupan. Pan maneh teh geus kolot. Geus kolot maneh teh. Asa bodoh geus kolot ngarak keneh lah. Nah, ini kan ngurus nu kitu. Ini kitu. Di bejaan. Ini ya tuh saya. Oh, iya. Aduh, euy kacabak bujuan. Kebau rasakeun sia ku ayeuna. Ih, jelema teu payu jadi ngurus nu kitu. Ih, amit-amit.